wal haikalu somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasibun nasibus syarif as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain qaddasallahu sirrahul aziz. Mandak cek Syafadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu. Lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus. Jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun, lain keur nyalahkeun, kurang perbandingan. Tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz. Tunggal kitab nyana hampir nyalakeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob Stafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Zalim ni abi hasmata ngariwayatkeun ingsun saking kisah kang putra lanang Ki Abi Hasmah radhiyallahu anhu moga-moga nilar bendu safa Allah anhu saking sahal gola leng ucap ya sahal cak ngucap ing lafad amaran la Rasulullah marintah na ingisun sadaya sapa Rasulullah kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum tatkala naksir sira kabeh fakhudhu maka ngalap sira kabeh wada'u thulutsalan ninggal sira kabeh ing sepertelune. Ilam tadang usul sama kalamun lorana ninggal sira kabeh asulusa ing sepertelu fada'ur rubu'a maka ninggal sira kabeh ing seperpapat ruhul khamsatu is ngariwayatkeun hu ing hadis khamsatu sabawang lima illa Ibnu Majah angin Ibnu Majah wa sahahahu lan yusnohekeun uing hadis Ibnu Hibban sabah Ibnu Hibban wal Hakim lan Kiai Hakim anjing Rasulullah marentah ka urang sadayana sahur kangjeng di mana ngira-ngira anjeun naksir anjeun karena bubuahan anu rek di zakatan bahwa segera corokot kumarane kabeh tinggalkeun sapertiluna. Lamun maneh teu ninggalkeun sapertilu tinggalkeunlah saperopatna. Kitulah cara ngira-ngira dina barang supaya ketika aya kekurangan-kekuranganna gampang. Al-manal ijmali utawi ikilah mana kang bangsa kasimpulan. Amara syari'ul hakim al-kharisina. Marenta sapa syari'ul hakim yane kangjeng al-kharisina. Ingong kang naksir kabeh minal jabin.
saking wong kang narik zakat kabeh ay yukhaffifu fi khirsihim fi kharsihim yen ta ngentengkeun ya kharisin ing dalem taksiranana kharis an ahlil mali saking ahli harta wa zalika tawi mangkono takhfif iku bitarkir rubu'i tetap kalawan ninggal seperempat awi solusi atawa sepertelu minal usyur saking sepersepuluh hadza min mahasini syariah lan utawi iki amru ikut tetap saking pirang-pirang becike syariat warafatis syari biar babil amwal lan welas syari kalawan pirang kang anduene pirang harta minan naqsi wat talaf saking kurang lan rusak al mutamilaini kang nanggung karane wa ala hadal makna lan atawa al mutamilaini tekang mantesi karane bisiaya kekurangan kerusakan wa ala hadzal natapi ingat sa ala hadzal makna natapi ingat sa ikilah makna amala ba'du ahli ilmi hadzal hadis nanggungkeun sapa setengah ahli ilmu ing ikilah iki hadis wa qala akharuna minal ulama'i wa qala akharuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du napon ing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir yaqulul gausul azamu maka bakal ngucap Sofa al-Gausul Azam Al-Kutubur Rabbani kang dari kutub kang bangsa Rabbani kang bangsa pangeran wal haikalus samadani lan haikal kang bangsa Somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul awliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal rasilin kang dadi hujjah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor Maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallah ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi Sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani kang bangsa Jailan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain Qaddasallahu sirrahul aziz. Muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir.
mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburana di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dari putra lanang Imam As-Sayyid Abu Salim Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dari putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanange Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanange Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanange Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanange Imam Sayyid Musa Ibnul Imam kang dari putra lanange Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musaljun kang dari putra lanange Imam Sayyid Musaljun Ibnul Imam kang dari putra lanange Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna kang dari putra lanange Imam Sayyid Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam dari putra nengi Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti ini Gusti Sun sadaya nyatana Sina Hasan As-Sibti Ibni Sayyidina Maulana Amiril Mu'minin kang dari putra lanangi Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amiril Mu'minin kang dari Raja ning Mu'minin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir dibuang mahmayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mahmayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nau ba'du buang mudhof ilaihna wajib dimamnikan kana dhammah qablu ka gairu ba'du asbu awalu wadun wajatu adun wa ngaji budak letik kos gitu la warok tawa gaji kos itu. Sababadu setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku orang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun nama ba'd ieu lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aju amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana kitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd. Emang salah, sok sia mah sok hayang disesuaikan sungut, meureun sia mah. Padahal ge likulli maqam magol. Salah mah dengan kurang pas.
kurang pas jadi intinya grup lamun mur nomor 12 atau kudu 12 deh lamun mur 12 diberi 13 logor habis berozak ge embungin logor apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam bolak lain dia mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukeun bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya toko Rabbani aya di Jakarta opat tingkat dinya wah toko Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon da toko aduh ngisin we wara mewah tokola itu toko Rabbani teu kira-kira budak nyeun toko Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasibun nasibus syarif As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak ti baheula qaddasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh cekula ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan
ayo nu ngomong ahli Allah teh salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz. Cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa, sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat. Gelar ulama radhiyallahu an. Gelar kitu ulama Amirul Mukminin Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu an sebab nu dijalankeun secara zahir syariat. Ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atau quddisa sirruh. Lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina. Tinggal dituturkeun bae. Da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae. Bejaan ongkoh sia mah. Ibnul Imam Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dosat. Panjang urang menyaritakeun Dosat. Ajeun. Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnul Imam Sayyid Muhammad, Ibnul Imam Sayyid Dawud, Ibnul Imam Sayyid Musa, Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun, Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti, Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wah, jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Atuh binna, horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh majahna sakitu mah tuh bin. Beuh, Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Al-Jun. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Musa. Boga anak Sayyid Daud. Boga anak Sayyid Muhammad. Boga anak Sayyid Yahya Zahid. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki. Boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantak dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke terbalik deui. Urang masa minggu sakali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas we saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blor. Ieu teh balik deui langsung Baghdad, masyaallah. Mantak jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan. Kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena keur ulin leutik keneh. Keur ulin leutik keneh. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Paget jana. Nyana keur leutik keneh sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Aya suara tepuguh timbana. Ya Mubarak. Mubarak.
kaget jana lumpat ka imah lumpat ka imah kaget suara ya mubarak lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka paranya naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur 6 tahun geus bisa dedelean gitu mata urang mah dedelean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh nu keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon mari wes kan di ais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna kula terus kaget sieun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek kumaha geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari ge kamari anu bebeja ka dieu aduh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai be cenah kiai dibere cai sugan meureun urang baheula kitu kana kolot heueuh cekeun atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib meureun mohon atuh bah cekna akhirna langsung dianterkeun baheula mah tu naik begal himar dianter ke masantren geus bae bapana balik deui pasantren di pasantren itu sok kitu jauhna babekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah cek nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pasantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu itu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip orang anu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh cek nyana teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu cenah dinya dipanggarakeun takunyana terus eta bebeja pang euy aya nu soleh cek nyana di ditu anyar jelema na ge teu ka mana-mana muridna meureun saknyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan bo rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang
cobalah cek aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katariknya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren kan mbah ayo kurang itu jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah ceuk nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya oh bah aju sia bebejana kumaha jelema saleh masyaallah ai itu nu sok dijarahan ku abah teh anu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be kan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen kukumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atuh anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nya teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karena itu atawa sanajan teu akur tipe kana mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cek ki soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae legleg ji tadeui kunaon teh urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah eueuh jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai eueuh lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheu ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha haju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilumpatkeun gas pok bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta kos kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensinna nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ke pamajikan terus bondal jadi anak eta bensin udang pemerintah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hape eureun nongton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu tatatina cai mani hasil ti bupati diturunkeun ka anak didaekeun ngaji anakna bacaan koran bae beres koran bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah kota Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong kos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu
Masya Allah jelema kasep bungutna matana di hidungan. Inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek. Goblok. Eta kos kitu eta. Kos kota eta kos kitu. Moal pinter sia macaan pos kota bae mah. Moal dijamin moal pinter kajian gua kumaha ge. Mun kurang maca koran, Merdeka, Kompas. Eta kelas-kelas internasional. Ulah, bila perlu bahasa Inggris, bacaan kurang teu ngarti los. Baca geus urang. Woi, rame amat ieu baca horenganan ti balik. Nyana bebeja ka anakna. Nak, mobil ti balik. Mana tuh geuleuh, bana di luhur. Atuh lain mobilna ti balik ba korana. Oh, korana emang. Sia laki-laki horenganan dibrojak tuh pokoknya gitu. Bodoh mah dibawa ke mana guys. Ya iya, bapak nak kuncen, anak nak jadi kuncen, mejeuhna. Nah, wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu a'lam bissawab.